Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Langkung dipayun ngadasi hapunten hampir saja telat balik. Biasanya saya guring dongkap paling telat setengah jam sadacan ngawitan sababaraha perkawis ngalantarankeun sim guring telat dongkap sababaraha acara tadi sih Rengsen Wisda Jongjon subuh kedah kabacip membakan Cipara ya Rengsen dibacip simkuring hilap kayak seminar mengkerasan di Kota Waringin seminar surulkan dulu ke duhur ke Jongjonan biasanya terus duhur mios memang mios kirang langkung tabu dua gitu PP macet gitu. Alhamdulillah sampai 10 menit orang lebetan hatur nuhun pantos di pusat tema anu bari pedar sakumaha anu parantos ka usada ka uninga kusim kuring judulan Islam sampai mati. Sadacan mati mah tekeng waka gentos agama, tekeng waka ngali agama, pupus heula tos pupus semangat bebas. Islam sampai mati. Ayo langkung ti dieu saudara. Persis sampai mati. Ayo sobat-sobat sing kuring terus sogan saudara gitu. Saudara sepuh muntos suka Persis sapaena. Kayak tamat sak guys. Jam-jam tertentu kira-kira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya mad jaid munfasil sabaraha harokat di arusna benten sareng mad wajib mah teu aya piliheun kedah panjang gitu. Mad jaid mah aya pilihan tiasa sabaraha dua tiasa nu penting konsisten gitu. Pami bade dua sadaya, pami bade empat sadaya. Bade nu panjang bade nu ponok. Sim geuring nu ponok. Ya ayyuhalladzina amanu hai jama-jamanu ariman. Parantos ka ustada, parantos ka mafhum saban-saban tiap-tiap unggal-unggal urang menakan lapan sebetus kieu bade patali sareng cariosan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bade patali sareng pedaran ti Imam Al-Qurtubi salajengna nu prayogi di gurat hanap dina deget ieu nyaeta lafaz salajengna ittaqullaha aranjeun kudu tarakwa ka Allah haqqa tuqatihi kalawan sabener-benerna takwa ka anjeunna ieu nu ngabentenkeun ayat kasebat sareng ayat-ayat nu sanes ayat-ayat nu sanes ge teu sakedik marentah takwa kalintang seueur pisan
ayat-ayat usina kontena miwara takwa. Non bentena sareng ayat nunuju kurang di pedar ayat kecap hakko tukoli kalawan sabener-benerna takwa. Sanes sakadar takwa, sanes takwa dina wates standar, tapi sabener-benerna takwa. Panginten ieu teh sarimbag sareng Al-Anfal atau napi wiwitan surat Al-Anfal. Al-Anfal surat kasabaraha? Al-Anfal cobiti Anas munur. Anas 114, Al-Falaq 113, pabujeng Maghrib. Di awal ya cakap Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal ke-8, surat ke-8. Wiwitan Al-Anfal Allah nataan sifat-sifat jami takwa. Pamitel 4 tamih 2 jantan 5. Saparantos ditataan 5 ciri jami takwa Allah nyebatkeun ulaika humul mu'minuna haqqan. Aya haqqan maranehna nu ditataan sifat-sifatna tadi jama-jama mukmin nu haqqo nu salaresna upami nu teu nyumponan 5 syarat mukmin kumaha nu nyumponan 5 syarat mukmin nu salaresna upami mung nyumponan 4 kumaha mung aya 3 kumaha mung aya 2 kumaha teu aya hiji acan kumaha upami 5 syarat ieu dicumponan name haqqo mukmin nu salaresna nu teu kieu mah kumaha nya nu salaresna mah nu kieu bilih kasigeung diceplak paham gitu. Pokona mah nu nyumponan ciri nu 5 tah ieu mukmin nu salaresna teh tikawin idza dzukirallah wajilat qulubuhum disebat nami Allah hate ngalenyap sanes ngalenyap kulum sekedap ya. Kulum sekedap ieu sok disebut ngalenyap ngageter wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana diauskeun ayat-ayat Allah kaimanan ngaronjat ningkat namihan wa ala rabbihim yatawakkalun mung ka Allah tawakal. 3 tambih 2 ngadegkeun salat sareng nginfakkeun naon nu direzekikeun ka maraneh. 5 disebatan lajeng surah Allah ulaika humul mu'minun haqqo nu nyumponan 5 syarat ieu mukmin nu salaresna. Kumaha upami teu aya 5 mung aya sapalih dina 5 pokona mah nu aya nu 5 haqqo eta mah emutan we upami teu 5 kumaha teu kedah dikenalkeun bilih nyeri hate gitu. Upami dikenalkeun bilih kasihkeun sep dari kana mana teh. Upami telepat para ulama tafsir aya nu masihan perbandingan kangge mahamkeun lapar eta. Bil qaum tujar di eta kaum aya tukang dagang kalintang seueur. Tukang dagang di lemur eta seueur. Tapi aya sajalmi nu para ku jalmi-jalmi disebat huwa tajirun haqqo. Tak aya tukang dagang nu salaresna ieu mah. Nu ieu nu sajalmi padahal dirinya teh tukang bicara teh seueur. Mung aya sajalmi disebat huwa tajirun haqqo. Tanu ieu mah tukang dagang salaresna. Nu sadisna kumaha? Abal-abal. Pil kaum syu'ara di hiji kaum seueur ahli syair
Ia ahli syair, unggal juru ahli syair. Tapi ayat sajalmi disebut huwa syairun haqqa. Tak iya mah ahli, iya mah ahli syair salarasna ieu. Laras nu ieu mah aya nu sesana ahli syair sanes ahli syair mung nu sajalmi ieu mah laras syairna teh laras ahlina. Ya ge muslim laras jadi persis yang asli mah itu ayat-ayatnya orang persis laras yang iya mah pada orang persis dirinya teh kalintang seurna tapi asli pemuda persis ya pada dirinya teh pemuda persis saya puluh ratusna tapi ayat sajami huwa pemuda persis haqqo terus gitu tapi pemuda persis yang laras ya jantan usesana pemuda persis kumaha terkedah diceplak paham kan pokoknya manu iya anu laras gitu pidawa Allah ya sami sakadar takullah tapi haqqo tuqatih nu sabenar-benarna takwa salajengna surah Allah wala tamutunna ngangge taukid sarta aranjeun tong maot di piwarang hero di wagal maut aranjeun tong maut di piwarang naon pami urang di wagal maut di piwarang naon sanes margi urusan maut mah di luar kemampuan taklif daya taklif di dia margi syarat taklif mah kada dina perkara nu urang mampu nu urang kada kaduga sementara urusan maut di luar kemampuan urang ngendalikeunana nu babi aya kaidah khusus saupami nu diparentah ku Allah atanapi nu diwakil ku Allah urusan nu di luar kemampuan urang sekali deui jadi lieur upami aya parentah atanapi wagelan ngeunaan perkara nu aya di luar kemampuan urang maka eta parentah sareng wagelan teh sanes eta sanes kadinya tapi yunduru ila sawabi awil lawahik perhatoskeun sate acana atanapi saparantosna saparantos eta parentah atanapi eta wagelan kumaha sate acana eta parentah eta wagelan kumaha ninggal kadinya dia salah satu kaidah usuliyah kaidah usul fikih nu memang teu diserat di kaseseueuran buku usul fikih usul tasyri' bagi terlepat ali hasbullah meninggalkan seperti itu jadi sanis wala tamutunna tapi tinggal lafaz satrasna rengsekkeun heula namanya kahartos wala tamutunna illa wa antum muslimun sapaket dipahamkeunana aranjeun ulah maut kajaba wa antum muslimun wa unawlil hal dina kayaan aranjeun ngagem Islam aranjeun tong maot kajaba dina kayaan aranjeun ngagem agama Islam namanya aya nama rada kahartos sanes ngawagal pupus ngawagal naon atuh liar keneh gini aranjeun tong maot kajaba dina kayaan ngagem agama Islam kahartos ketinggalan mung sakdi terus numawi mariogikeun tafsir teh sanes kitu dan namanya tarjamah insyaallah ke tafsirna janten cintre langkung tipayun usim kuring dipilih tafsir As-Sa'di kaca 130 kangge mukakeun maksud ayat eta sakedik
sakedik heula. Hada amrun minallahi, pidawah Allah ieu teh parentah ti Allah li ibadihil mu'minina ka jalma-jalma mukmin, ka abdi-abdina tapi nu mukmin. Nu teu mukmin mah teu digentaan ku Allah. Ya ayyuhalladzina amanu nu disaurana li ibadihil mu'minin. Naon si parentahna? Nu kahiji an yattaquhu haqqa taqwahu, supados maranehna takwa ka Allah kalawan salaras-salarasna takwa ka anjeunna. Nu kadua wa an yastamirru ala dalika, tah name ngagebrai supaya maranehna teras-terasan ala dalika dina hal eta hal mana nu tadi sorasadi takwa ka Allah kalawan salaras-salarasna takwa tah teras-terasan dirinya. Wa yasbutu alaihi, sareng tetep penggenep dina hal eta teras-terasan oke tetep penggenep teras-terasan. Naon teras-terasan teh? Teliren-liren sapertos Rasul teliren-liren ibadah teh nu wajib nu sunat ge Rasul mah teliren-liren. Ari urang mah sim kuring teu prung-prung sami teu Rasul mah teliren-liren ngidamel deui ngidamel ari urang mah teu prung-prung. Bade tahajud ge niat we terus tiap wengi sasasi tacan prung-prung. Sandi surang pangalengan lumur sejen. Na'udzubillah min dalik satahun teu prung-prung 365 dinten hayang tahajud teu prung-prung. Alhamdulillah gugah janari bade naon World Cup Piala Dunia kayak tos beres Piala Dunia teh perpanjangan waktu gaduh penalti lebar tungtung nama teu cios deui bola deui teu prung-prung teras-terasan teu lireun-lireun sareng yasbutu tetep panggenep tetep teh saon sunat tina tetep saon sunat tina non tetep teh saon sunat tina tetep Robi ku Imam As-Sa'di dibukakeun wala tamutunna illa wa antum muslimun teh saur anjeunna eta teras-terasan sareng tetep renggenep dina tadi dugi ka iraha wa yastaqimu sarta istiqomah ilal mamati dugi ka pupus gitu nanti teras-terasana tetap renggenekna istiqomah nanti dugi ka pupus. Ieu kandungan ayat tadi neme ngagebrai agung pisan jasa para ulama kalabat dina ngabantos mahamkeun maksad pidawuh Allah nu nyebar dina ayat-ayat surat-surat Al-Qur'an. Tafsir As-Sa'di heula nu neme kahartos wala tamutunna illa wa antum muslimun teh parentah sok anjeunna padahal lapad nama wagelan tapi surah As-Sa'di mah parentah wagelan parentah wagelan itu parentah parentah teras-terasan parentah tetap renggenek
parentah istiqomah ilal mamati duika pupus. Gampil sesah ngamalkeun anak teras-terasan teh duika pupus anggot nu yuswana panjang berarti teras-terasan teh lami abot hampang seueur teu wagelanana hewaganana kangge urang teu kitu kawintang seueur supados langkung jentre kusim kuring teu cekap mung tina tafsir asa dimungkul patali sareng kumaha ittaqullah haqqa tuqatih dupi takwa ka Allah kalawan laras takwa ka anjeunna eta teh kumaha. Rawal Bukhari Imam Al-Bukhari ngariwayatkeun an Murrata ti Murrah an Abdillah ti Abdullah qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh haqqa tuqatih teh an yuta'a pada yu'sa wa an yudkaro pada yunsa wa an yushkaro pada yukparo kadang teh di patharona nu kahiji Allah ditaat bari teu dimaksiatan ieu nu kahiji urang mah sok burang borong pan nya biasa kebiasaan burang borong taat ongko maksiat ge ongko tak sanis kitu hakotu kotih Allah ditaat dari teu dimaksiatan duka pangaruh sok burang borong gitu dan tadi kita diborong taat maksiat diborong dua nana diwujudikeun wa an yudkaro Allah diemut pala yunsa teu dihilapkeun urang mah emut aya hilapna langkung sering ka Allah teh tas sanes kitu hakotot ini manteng teras teu hilap-hilap sim kuring mah borora di luar salat nuju salat wae aya hilapna komo di luar salat dina surat Toha diuningakeun wallahu wa aqimis shalah lidikri adegeun ku anjeun salat supaya inget ka kaula cobi upami teu aya salat iraha urang inget ka Allah tina 24 jam upami teu aya salat iraha inget ka Allah aya salat wae nuju salat sok hilang teu kabayang upami teu aya salat saja binti sholat aya naon dikir nu diucapkeun ku ilah supados hate emut ka Allah gugah kulem naon dikirna bismika deui pandemi gugah itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur nari kaletah urang ngucapkeun lapan eta emutan ka mana emutan ka mana ka Allah itu tos gugah ka mana ka jaman aya dikir deui Allahumma kadeh bismika teh palingan di zaman ngampleng bismillah kaluar di zaman aya dikir deui hartosna emutan teras manteng ngalimpinu ku dikir sim kuring ngadamel dina buku no Tahdhibul Akhlaq di akhir ta can katarjamahkeun buku katiluna al adkarul yaumiyah dikir sehari-hari sadi dinten Ahad di Papai Senin Papai deui Salasa
papa dari rebo papa dari pansa di dinten nalika letah ngucapkeun guprona ka emutan ka mana ka Allah kedah nama kadana pan ti gugah deui ka kulon pinuh ku zikir ngangelak sukan aya zikirna teh aya aya keluar ti bumi aya naik kendaraan aya sok hilap sok emut sim kuring mah sok emut sani sok hilap sok emut mah hilap wae sok aya emut sok hilap mah alhamdulillah emut wae upami aya bade cilaka neme emut can ngadua aya nu kitu laporan ka sim kuring sada abdi mah upami bade cilaka emut kana doa eta doa naik kendaraan padahal tos 10 kilo ti naik teh kedah kitu heula gini entar kitu heula kedah ti awal nukatilu wa an yushkaro pala yukpar ka Allah syukur tapi terkubur-kubur urang mah duahanana syukur aya kufur ge kosong tasanis hakotu koti mah taat tapi teu maksiat emut teu hilap-hilap syukur teu kufur ta ieu hakotu koti sanes taat ongkoh maksiat ongkoh emut oso hilapna sering sanes kitu syukur kali-kali kufur nama langkung minang sanes hakotu koti berarti hartosna maksimal optimal kitu kaunggal dina tafsir Al-Qurtubi ayat tamihan wa akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Mundir wa Ibnu Abi Hatim wa Nuhas bi nasikhihi min tariqi Ali wa an Ibnu Abbas haqqa tuqati an yujahidu billahi haqqa jihad wa la ta'khuduhum billahi lawmatu laimin wa yaqumu lillahi bil qisti walau ala anfusihim wa abaihim wa ummahatihim aya deui kaunggal dina tafsir Ad-Durrul Mansur Ibnu Jarir ngariwayatkeun Ibnu Mundir Ibnu Abi Hatim An-Nuhas dina kitab Nasikhna aya nu maos Nuhas aya nu maos Nahas ngalangkungan sanad Ali ti Ibnu Abbas saur Ibnu Abbas haqqatu qatih teh jihad dina jalan Allah kalawan salares-laresna jihadna salares-laresna hartosna ieu jami sangem siap jahdun juhdun ripu capek kan gitu jihadnya sanis jihad non calik dina kursi goyang hawana hayang naon kami calik dina kursi goyang nah gitu kantos kapila pila kantos kumaha hawana di pila bulan hoyong naon hawana aya di tempat gitu dah gitu kantos ke hotel kumaha hawana aya di hotel AC gitu ti dieu naon deui tuangeun teu kedah masak heula ibu teu kedah melak heula ujug-ujug torojo am gitu tos am goler gitu hawana ya karos sim kuring balik kantos sim kuring waktu ngiring ka Dewan Hizbah ka Bali pan kedah kulum teh nya kami istirahat oge nyiapkeun tangagi kage enjingna salajengna
sababaraha hotel aya hotel nu raos alim cengkat malih aya punyurna adan wae teu kadang di hotel ini cabi hawana hoyong naon nyaeta we kulem tuang naon deui ya teh piraku jihad ini senang kieu gitu jihad senang mah ieu mah dua kutub nu tojanya gitu senang di ditu jihad di ditu gitu mangga jihad tapi senangkeun abdi kumaha eta mah kontradiktif gitu bari ieu mah jihadna haqqo jihadi salaras-salarasna jihad kesang oge taratukus gitu jamin ari jihad teu kaluar kesang mah anggot tadi seger gitu itu jihad nah waktu sejanajah ngalangkung ka Rasul salam sabis nyalira punten digotong Rasulullah nyebatkeun upami jalma mukmin nu pupusna teh istirahat tina kacape dunya tina karipuh dunya pupus istirahat tak can pupus mah tak kitu pan jihad namina itu wala ta'khuduhum billahi laumatu laimin teu mangaruhan aranjeuna dina jalan Allah cawadan jalmi nu nyawad aya nu nyawad aya nu ngahina aya nu ngawan-ngawan teu kapangaruhan dalaras dina jalan Allah ieu hartosna mental naon langkung tibaca deh ieu mah mental langkung tibaca nu nyawad nu ngahina nu ngawan-ngawan kumargi aya dina jalan Allah la ta'khuduhum teu kapangaruhan namanya aya nu nyawan saja almi didramatisir gitu. Seolah-olah salam dunia nyawat pada saja almi sababaraha almi teu kapangaruhan aranjeuna wa yaqumu lillahi bil qisti ngadekeun keadilan karena Allah sok sanaos beresiko karena diri nyalira kasepuh ka bapak ka ibu ku ngadekeun adil teh beresiko ka diri karama ka ibu tapi teu kapangaruhan margi Allah miwarang ngadekeun keadilan hartosna nu ngawujudkeun ittaqullah haqqa tuqatih moal sagawayah jalmi pasti jalmi-jalmi pinilih orang-orang pilihan kitu deui dina tafsir al-manar naon haqqa tuqatih ay baligu fit taqwa baligu wujudkeun katakwaan kalawan lineuwih sanes standar sanes biasa-biasa tapi wujudkeun katakwaan kalawan lineuwih sanes nu biasa ieu aya langkung tinu sanes hatta la tatruku minal mustata'i minha syai'an tak ye maksudna lineuwih dina takwa dugi kata aya nu dikantunkeun dina perkara nu mampu sakedik oge ieu teh mampu sakedik oge teh aya nu dikantunkeun koredas sadayana di amalkeun teu aya nu kakantun dupi qobla duhur orang mampu teu
2 rakaat qabla duhur mampu teu? Mung 2 rakaat suratna bebas, teu kedah Al-Baqarah, teu kedah, bebas eta bae si puput 2 rakaat mampu teu kinten-kinten? Mampu dikantunkeun teh kadang-kadang, alhamdulillah kadang-kadang dikantunkeun, berarti seringna midamel, sanes kadang-kadang midamelna gitu. Kadang-kadang ngantunkeun dina tafsir amanar mah eta hakot ari nu mampu mah sadayana dipidamel, teu dipidamel teh lantaran teu mampu. Sim kuring masuk asa sibuk, badai pak dia, aduh sibuk ya, aya nu ngantosan, padahal diciptakan ku Allah teh kangge salat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, mung sok rajin bade ibadah teh asa ka udah terus di udah usaha waktu pajarkeun teh sok taros waktu bisa lompat teh waktu sok janten paneumleuhan dikejar waktu, sor waktu teh duh teu tiasa lompat. Aya sepuh di daerah Cimahi, anjeunna mah upami tos waktosna salat teu tiasa diganggu ku sasaha. Sareng sena nu aya peryogi teh. Mangkana salatna ge teu sapertos simkuring. Cepat-cepat gitu. Upami tos waktosna salat anjeunna mah teu tiasa diganggu ku sasaha. Sada camreng cenah. Kaperyogian naon bae. Hari orang mah kondisional nuju rineh wah lami gitu, nuju rusuh nya disesuaikan situasi dan kondisi. Anjeunna nanti ari tos kana salat mah tos garwana putrana putu teu tiasa ngaganggu bae. Ari urang mah nya nu nembe gitu. Mari nuju sholat ge, Pak aya tamu. Kadang muntah nuju sholat, kadang, tos kadang kumaha. Kadangnya walar, jadi follow up, gitu. Kumargi tos kadang di follow up, ditindak lanjuti. Kumargi tos elunya orang, diringkes. Al-Ikhlas ke 2 ayat. Eta perkawis haqqa tuqatih. Salajengna orang fokus kana nu kadua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi ge parantos dibukakeun. Sapalih dibukakeun lakum jembar. Nuka hiji dina tafsir Al-Maraghi, istamirru alal islami, aranjeun kudu terus-terusan dina Islam, kudu terus-terusan tong liren-liren terus-terusan dina Islam. Wa hafidu ala ada'il wajibati wa tarkil manhiyati, aranjeun kudu ngalaksanakeun kewajiban oge ngantunkeun wagelan nu diwajibkeun lakukeun teras-terasan, nu diwagel kantunkeun teras-terasan. Tiap-tiap aya kewajiban pidamel, aya kewajiban pidamel, aya kewajiban pidamel, aya wagelan kantunkeun, aya wagelan kantunkeun, kitu sareng kitu. Irhawa tasliren gitu ilal maut, dugi ka maut, dugi ka maut nami liren. Satacan maut mah
naon nu diwajibkeun teras dipidamel, naon nu diwagel teras dikantunkeun. Liren-liren teh kumaha? Eta nu dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nu sodaqoh teras iraha bade liren. Kedah nama deui ka maot. Kitu deui ibadah-ibadah nu sanes. Lajeng dina tafsir Abu Samud, wahai sukanal khitabu lil mu'minin kanal muradu ijabas sabati ala islami ilal maut. Jalaran ditujukeun na ieu ayat teh ka jama-jama mukmin sanes kajami secara umum. Kajama mukmin khusus diparentahkeun. Maka nu dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun ngawajibkeun tetep dina Islam, tetep dina Islam ilal maut dugi ka maut, tetep dina Islam dugi ka maut. Kitu deui diuningakeun dina tafsir Al-Wajij, wa huwa fil haqiqah nahyun antarkil Islam. Parentah kasebat hakikatna teh ngawagel ngantunkeun agama Islam, diwagel ngantunkeun agama Islam. Aya nu langkung jero nafsirkeun lafaz ayat nu nabe nyaeta dina tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani, wa fi hadhil ayati ta'kidun lin nahyi an itaati ahlil kitab. Dina ayat kasebat ngiatan wagelan taat ka ahli kitab. Taat ka ahli kitab teh diwagel. Ayat ieu niatan. Niatan wagelan taat ka ahli kitab. Henteu tojaniyah ayat di luhur sareng ayat 16 surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Henteu bertentangan. Aranjeun kudu takwa ka Allah teh mastata'tum. Numutkeun kamampuh aranjeun. Mampuhna duy ka mana? Takwa ka Allah teh numutkeun kamampuh aranjeun. Sarangkung sabaraha seru bertentangan. Tapi Thariqatul Jam'ina tadi parantos dijentrekeun dina tafsir Amanar. Ari nu mampuh mah sadayana laksanakeun. Sapertos tadi sim kuring panaros salah sawios contoh. Dupi qobla duhur mampuh teh kinten-kinten cobian heula. Qobla duhur nu 2 rakaat. Pan aya 2 rupi qobla duhur teh, aya nu 2 rakaat, aya nu 4 rakaat. Urang mampuhna nu mana? Nu 4 mampuh teh. Kan cobian heula. 4 rakaat kulhu sadayana sabaraha menit teh? Sakedap tuh. Sinetron mah sabaraha 10 menit. Tuh 2 jam. Nu 4 ge mampu salarasna. Nu 2 komo nu 2 salarasna mah. Tapi dipidamel teh ta eta mastata'tum teh. Mastata'tum mampu. Aranjeun takwa ka Allah teh numutkeun kamampuan aranjeun. Ari nu mampuh mah parentah-parentah teh laksanakeun nu mampu. Jalur tengah 2 ayat tadi dijentrekeun dina hadis nu parantos masyhur dina Sahih Bukhari oge Sahih Muslim. Aya perbentenan antawis ngalaksanakeun parentah sareng nebihan wagelan. Ngalaksanakeun parentah mah kamampuhan benten-benten, nebihan wagelan mah pasti tiasa. Pasti tiasa. Ida amartukum bi amrin upama kaula marentah aranjeun hiji parentah
fa'tu minhu lakukeun eta parentah mastatoktum numutkeun kamampuh aranjeun. Lakukeun malakukeun tapi numutkeun kamampuh aranjeun. Salat teh wajib bari ngadeg, wajibna teh bari ngadeg salat. Nu teu mampu ngadeg sanis kedah sanis kenging teu salat sanis. Salat tetep tapi bari cali da mampuna gitu. Teu mampu bari cali awieu sekedar salat sanis kitu. Masa totum teh salat tetep tapi bari nyangkere ngagoler. Teu mampu bari ngagoler au mi imaan ya kan isyarat teu mampu salatan terkena salat pupus jantan mastatotum teh sanes wios terkena salat salat tetep namun nu kawitna kedah bari ngadeg bari cali istatotum na kitu deui nu bari nyangkere. Amar ma'ruf nahi munkar pan tetep kedah diwujudkeun. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadi. Sing saha nu nempo ti antara ranjeun kamunkaran ningal sanes kabar burung, sanes kabar angin ningal hartosna leres-leres itu kamunkaran. Maka kedah dirobih ku pananganna. Teu mampu ku panangan tetap kedah dirobi ku lisan cariosan atau lebih tulisan. Teu mampu ku tulisan ku hate namun Rasul masihan sentilan adaful iman panglemahna iman ari mampuna mongko hate kadah diangken hartosna kadar keimanan teh panglemahna sanes lemah teu aya deui panglemahna ieu ge sami mastatoktu wa mana hitukum anhu fazanibu sarta naon wae nu ku kaula dicari ka aranjeun diwagel ka urang jauhan ku aranjeun teu ngangge mastatoktum ya nebihan wagelan mah salaresna mampu matak teu aya mastatoktum ngalaksanakeun parentah mah aya mastatoktum nebihan wagelan mah pasti mampu. Ieu dina raraga taufik naonna taufik teh ngarepokkeun pidawa Allah tadi haqqa tuqatih sareng mastatoktum teu kenging janten helah nah qabla duhur teu pan mastatoktum biasa katambi teu eta alasan teh kan pan mastatoktum memang teu mampu. Nah tadi teu qabla subuh pan mastatoktum. Nah salat teh mung Idul Fitri sang Idul Adha we pan mastatoktum. Mampuna mung 4 rakaat dina sataun pan aya umat Islam nu kitu. Mampuhna teh eta we sataun 2 kali. Nu 5 waktu mah teu mampu. Mastatoktum teh kenging dipahami kalawan inhiro nengcang tetep kataatan diwujudkeun mung kamampuhanana memang diketukeun ge sakitu-kituna gitu. Alhamdulillah hari ini bab ka-8 mudah-mudahan janten sampel kangge urang sadaya kumaha mahamkeun maksad ayat demi ayat numutkeun bimbingan para ulama tafsir nu memang nafsirkeun teu sagawaya tapi numutkeun kaidah-kaidah muttafaq nu disepakati sakitu rupina padaran dina wengi nya sari sonten bade wengi mudah-mudahan sasireun sabenjiereun aya guna kali manfaatna kalebet kangge simkuring. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.